Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Tepang dangu deui sareng sim kuring mangoleh dina dongeng Sunda anu mistis, anu serem, tur anu dina dangat ayeuna sim kuring bade ngadengkeun anu janten judul Menta Agati. Mugi-mugi dongeng dinten ayeuna teh janten menghibur kana kabu, pang bebenah kana mana anu katimpa kasedih. Mugi-mugi tilami teu ngadangukeun dongeng ti sim kuring ayeuna teh aya nu masiehan artos salomari. Yah pemirsa, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, hayu urang dangukeun sasarengan kumaha juntrungna ieu carita teh. Yo kemon. Seperti biasana si Unang teh manehna indit gawe, tapi gawena teu sagawe-gawe seperti babaturanna lain. Si Unang dagang peuteuy di pasar, enggak poe manehna teh nyokot eta peuteuy teh di bandar. Nah, bandarna teh osok janjian heula jeung manehna. Laku manehna di WA. Yen lamun barang geus beak, si Unang pasti arek nyokot deui ka bandar. Kitu tah lamun di WA teh. Ceuk si Unang dina HP-na. Ucapkeun dina hiji poe si Unang, dagangan geus laris, manehna hehewat bari balik di pasar. Bari ngenyot jarum coklat. Si Unang ditanya ku babaturan anu sarua dagang cendol di pasar. Maneh geus balik wae anu teh. Cek si entis babaturan si Unang. Euy, geus beak ya dagangan kudu mesen deui ka bandar ieu teh. Cek si Unang bari tukang silang ngenyot rokona, da anyar ngahurungkeun atuh. Tas kitu mah si Unang teh ngaleos deui balik ka imah. Kasampakeun di imahna teh indungna bitarsih keur sasapu di baruan. Nah, geus beak dagangan teh, cek bitarsih nanya ke si Unang. Atos mah alhamdulillah saef kana mah. Kali ieu kari meuli deui ya. Moda aya anu kantor nga-WA ieu kuotana saef deh. Cek si Unang bari nempo ka HP-na. Nya tuh sok we singketon dagang teh nya. Ngadoa kana di luhur. Sing di lungsor langsarkeun deui dagangan teh. Meh maneh je mangsa bisa kawin. Cek bitarsih bari nyarengeh ka si Unang. Atuh anu dijak ngobrol teh beungeutna beureum. Da kumaha deui atuh. Manehna teh can pernah bobogohan jeung eueuh can boga kabogoh si Unang teh. Tas kitu mah si Unang teh ngaleos di ka imah. Moru ka pipir. Neundeun heula.
nenden wadah dagangan peuteui na teh. Singkat carita, si Unang nga-WA ka dununganna. Yen manehna minta dikirimkeun deui peuteui. Sakinta jang dagangan manehna di pasar. Anu di WA teh nya ngayakeun barangna. Selang 3 jam tina WA kurunyung bandar teh datang ka imah si Unang nganterkeun peuteui. Si Unang nya geus siap. Tadi oge geus dina golodog di hareupeun imahna. Bari angger kabeutina teh ngenyot jarum coklat. Jang ampura rada lila bapak teh nya itulah ngintun heula nu sejen cek Mang Tarsa bari gegaro sirah teu sawios mah kumaha barang teh aya cek si Unang ka Mang Tarsa aya jang tuh Mang Tarsa teh balik deui kana mobil. Tuluy ngagiwing mawaan peuteui sakinta. Nah, bari jeung diturunkeun peuteui. Si Unang ngaluarkeun duit tina pesak. Tas kitu diasongkeun ka Mang Tarsa. Atuh Mang Tarsa teh bunga. Kusabab da kahiji langganan manehna mah nu ieu. Henteu pernah nawar jeung langsung song wae duit henteu pernah dianjukan heula. Geus beres ijab kabul jual belina Mang Tarsa teh ngaleos deui pamitan ka si Unang yen rek manehna teh rek ngirim deui atuh kana sejen. Mang Tarsa tuluy ngaleos, Unang tuluy mawaan tapeuteui ka jero imah. Diberesan ku Unang teh diasup-asupkeun kana wadah peuteui. Eta si Unang mah dagangna teh kana eta tolombong ditanggung kitu Unang dagang teh. Sapoe eta mah kajadian anu aneh nu karendapan ku si Unang. Tapi pas peutingna pas si Unang keur ngobrol jeung babaturanna nagolodog. Angin teh ngadak-ngadak tiris harita teh. Atuh antukna si Unang teh nyokot heula sarung ka jero. Babaturanna si Burhan. Nya sarua we, untungna manehna mah si Burhan mah geus mamawa sarung di sasarung. Bari dikopeah rada dengdek. Si Unang mah nyokot heula sarung ka jero. Tas kitu balik deui bari mawa cikopi. Tirisnya tumbennya peuting yeuna. Cek si Unang ka babaturanna. Urang balik heula lah. Nang. Cek baturan si Unang teh. Teh kungsinya batur si Unang teh ngaleos. Laku sabab jam geus nyaralek ka jam 11 peuting. Kajongjonan teuing na ngobrolna teh. Si Unang terus meresan bako
Da geus beakeun jarum coklatna warung geus tarutup jadi ku bako. Meresan bakona teh calacahna disapuan. Kopi hideung anu geus beak ngetuluy dibawa gelasna teh dibawa ka dapur. Barang di dapur si Unang teh ngadengen nu ceurik ngabangini. Si Unang reuas ngagebeg datara-tara manehna ngadengen nu kawas kitu. Unang ngedang ngarenjang pas geus nendeng gelas kotor di dapur. Manehna langsung balik ke arah jero imah. Tingali jam genap eta teh jam di jero imah teh geus nunjukkeun jam 11 leuwih. Aduh, sora naon we cek si Unang gerantos dina hatena. Tapi eta nu ceurik teh anggar kadenge manibaki sedih kadengena ku si Unang. Unang beuki ngageter hatena teh ngadengen nu ceurik kitu. Tapi teuing ti mana eta nu ceurik teh. Dan nu jelasna mah lain indungna. Lain Bitarsi. Bitarsi mah aya geus sare di enggon. Sedengkeun di jero imah ngan ukur manehna hungkul. Anu masih hudang jeung eueus hasa deui salian ti manehna. Naon teh beki gede sorana. Maruring kaki ieu ngapunuk lage tekung silila nu ceurik teh rubah malah kajadi sora seuri pamiarsa. Kadengena teh nama geus robi jadi seuri. Di mana eta teh? Nah, di mah urang jadi anu kieu. Bet kadang anu kieu. Si Unang alak ilik kana pantong kajaro cai. Tuluy ngelik deui ka arah jandela di pawon imahna. Ti arah jandela eta teh tukang jandela eta teh pipir imahna aya kebon tangka salak jeung tangka nangka. Barang ditempo ku si Unang aya nu nangtung pake baju beureum buukna cawiguing acak-acakan ai beungeutna getih paborot ku getih hungkul. Eta nu ngajanteng ti luar kaca teh katingali ngapung teu napak kana taneuh. Naon eta?
naon itu teh, aduh lagi ah aduh 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 jujurik naon sia mana buat nyamperkeun ka imah kuring naon sia gitu cek si Unang bari awakna teh moyong kod ngesang si Unang teh nempo nu kitu nu diajak ngobrol nyaeta jurig anu aya hareupeun jandela di luar pawon imah si Unang ngadon seuri deui tuluy ngomong ka si Unang kuring minta gede kuring minta gede ku sabab gede kuring beak di jalan kuring katabrak gede kuring beak di jalan kuring minta gede gitu cek jurig nu aya di pipir pawon kaca imah si Unang baki moyongkeun tuluy manehna teh bari nyekel kana kursi nu aya di pawon leungeun kenca kana pingping aya leungeun atuh kana kursi nah ayeuna mah si Unang teh jadi rada cingogo atuh nyameureun bagi kasieun pisan kesang bagi boborot teu kusilina si Unang teh ambruk da pingsan da eta jurig anu aya di luareun kaca pawon teh kalahkah ngadeuketan manehna bari nembus kana kaca cek si jurig eta teh ningali kitu panon si Unang katingali kawas nu hayang pingsan kudupruk wae si Unang teh pingsan eta mah teu inget di bumi alam isukna si Unang teh dihudangkeun ku indung Nabi Tarsi kusabab manehna ngadon sare di pawon. Onang, maneh kunaon bet di dieu? Pasare di dieu? Hah? Ojek bitar sih kasih Onang. Naon gitu Pak? Si Unang tuluy ngajak. Da manehna kotor. Maklum atuh. Lain jelema beunghar. Jadi di pawon teh masih keneh ku taneuh. Acan di pelur-pelur acan. Bari ngajak ngantung. Si Unang ngomong ka indungna. Maaf, tadi peuting aya nu
aya jurig eta tadi dinya di luareun kaca si Unang teh bari nunjukkeun ke arah luar kaca pawon imahna. Mana cing teuing pamohalan tos ngabohong geus maneh ka ditu bae gara kaca ya ini ngabohong teh cek bitar sih bayar ada kerung kasih Unang si Unang anu di kerungan kitu teh beuki ngayakinkeun ka indungna bari terus pok-pokan ngomong bener mak teu ngabohong ieu mah Unang manggih ke baju burung jeung minta getih di mah atuhnya Unang teh soak we anu kitu Jawa beungeutna bobologor ku getih pake baju burung kaos kunti mah minta getih deh gitu cek Unang kantuk nama indungna si Unang teh arti kaomongan ucapan si Unang yen bener anu kadenge ku indungna si Unang teh bitar sih yen ngeunaan aya jurig anu keliling ngadatangan masing-masing imah emang bener anu kadenge kumanehna teh kalaman ku budakna atuh antukna kajadian eta teh ku Bitarsi teh dilaporkeun ka Pak RT da kitu teh ya lain teu saurang si Unang hungkul nu ngalaman kitu teh loba anu ngalaman saperti kitu salian ti Unang. Tah kitu pamirsa dongeng dinten ayeuna nu tiasa kusim kuring dangukeun ka pamirsa sadayana. Mugi-mugi janten panghibur kana kabu, pangbabenah kana manah. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parmios. Kemon.